si Aki mengges karena salah sepatu terus karena bubuahan ya ayo orang di lembur man bubuahan dagang karena rambutan kan terus mainnya rambutan dagang di sisi jalan kota tuh benang ceritanya Kutimbung tuh si Aki tidak boleh jualan di sini. Oh cek rumah ada Aki kagok cenah geus ampar ke rumah Aki bakal didenda cenah karena peraturannya mau kudu didenda cenah Aki mati mana cenah jangan boro-boro iki can payu-payu hiji acan negosi cek balad teh cek balad eta naon teh apa teh kieu Ki Aki teu denda teu bisa naon teu bisa cenah teu boga duit lamun Aki kuat diasupan rambutan karena bujur 3 siki sok bae Aki tong mayar. Wah, di jalannya, ngomongnya sakit ya, asupan rambutan, wah, ini rambutan karena juru bujur atau asup hiji. Ada hiji cuma kapan? Nuka 2, cerit deh si Aki. Malah nuka 3 seserian si Aki. Wah satu, anjing nasi cuk etana tuh seserian. Si Aki ningali di pentas tukang duren ke dasar. Cek si Aki aing mah rambutan sia duren ke anjing karena bujur kana teh. Aing rambutan 3 siki kuat anjing sia duren hiji kita kan. Aduh, duren diasupan mah dibedol lamun teu ramai jeung gitu. Geus lain ngocak deh gitu. Mata kan sebenarnya cek si Aki matak serigi mun geus nyeri-nyeri serigi mun dah heueuh aing bae rambutan sakieu nyerina nya. Ibum teh si Aki bener weduk anjir bom kolot baheula cenah. Nu ka 3 mah seserian si Aki. Wah ki seserian wah cenah Aki mah rambutan tuh tinggalin nu pentas duren cenah ki da sukeun sarokan bucur. Da karek da dasar nyaman si Aki mah bogaan duit eta. Eta mah bodor Sunda we nya. Eta ari bodor mah bebas Pak. Bebas. Nu penting mah sugan lucu eta ke SD kan Pak. Lain da urang mah ngalestarikeun mah urang mah teu Sunda da. Karena Sunda mah cawokanya. Rek heueuh kieu. Jadi bodor mah tong dibayangkeun jeung akal da moal tepi ku akal mah.